Sampurasun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pamirsa sadayana wilujeng tepang deui sareng simkuring dina channel Dongsun TV. Nah, sapertos biasa simkuring baris nyarengan waktu selesawan pamirsa ku dongeng-dongeng carita-carita Sunda. Dina waktu ayeuna aya hiji cariyos anu judulna Sora-sora nu Haliwu. Karya Dian Wulan. Ye parantos dimuat dina majalah Mangle edisi Puriding Puringkak nomor 2816. Ya rada serem ya. Ayo cuang kana dongeng wae lajeng siapkeun nya eta cikopina sareng seseupeuna. Wilujeng lalason wilujeng ngadangukeun. Sora-sora nu Haliwu. Sora nu nyengkikik keluareun imah teh kadengieun deui ku Sukarya. Beuki lila beuki tarik kadengena sanajan loba jelma nu keur ngariung tapi manehna teu geuruh. Ukur cicing bari ngadedengekeun, oman nu diuk kigireun Sukarya nyigeung awakna tuluy ngaharewos. Kadenge teu Kang? Ulah geuruh, ukur sakitu tembal Sukarya. Teu sirikna sorana dipengkek supaya ulah kadengieun ku batur. Di tengah imah ngajepat Sukini pamajikan oman. Nu geus 2 poe ieu teu empes-empes. Ceuk oman mah ti barang balik ti tampian basa asar mangkukna. Sukini teu beunang ditanya. Saenggeus neundeun boboko eusi wawadahan nu meunang ngagerohan tuluy geblus we ka pangkeng. Tidinya teu ngomong nanaon. Langsung ngagoler bae. Basa disampeurkeun ku oman, Sukini keur peureum ti harita can beunta-beunta deui nepi ka di rereyangna poe ieu ku Kidaha sabalad-balad. Kumaha kajadianana? Ceuk Kidaha basa mimiti datang ka imah oman. Abdi ge teu ngartos Ki, mung kitu wae. Ti barang jol ti tampian nu di sisi kebon cau teh jol jep we teu nyora. Pami disawuran teh kalah kabuburi lengan socana ngambul. Baham muka tapi ukur cacalangapan teu puguh naon nu disucapkeunana. Bangun aya nu nuturkeun tapi teu kebat buar sepeun atawa aya maksud sejen. Tuluyna Kidaha bari nyekelan indung suku Sukini. Keruan we tetangga nulian. Kudu haneuteun di imah. Ieu mah ulah ku saurang meresanana, da itu ge kawasna bakal mawa batur-baturna. Itu saha Ki? Oman teu ngartieun maksud ucapan Kidaha. Ngan Kidaha teu ngomong deui, tuluy nitah oman mindahkeun Sukini ka tengah imah, meh babari ngubaranana cenah. Sukini diderereyang ku oman jeung ku Supri dibantuan ku Watra anak buah Kidaha. Tuluy oman nitah babaturanana nyalukan tatangga nu sejen sangkan rempeg sakumaha pamenta Kidaha. Ti isa mula tetanggana ngarumpul di imah oman. Lalaki awewe aya kana 10 urangna dariuk di sisieun rohangan imah. Nu awewe aya kana 4tanana diuk misah di beh juru. Nu lalaki mah rada ka tengah diukna teh. Sukarya jeung oman diukna meh tengah pisan. Deukeut jeung Kidaha. Kidaha dibaturan ku anak buahna Supri jeung Watra nyareatan Sukini. Asa hareudang hawa teh. Kadenge sora maciah ti juru rohangan. Puguhan, ceuk nu gigireunna. Oman jeung Sukarya oge sarua ka tembong eleke sekeng. Kaos nu dipakena digeber-geber sangkan aya angin. Ngan anu kaciri tenang mah iwal nu tiluan nu keur ngagugulung Sukini. Kidaha sababaraha kali kaciri ngusapkeun dampal leungeunna ti mimiti embun-embunan Sukini nepi ka dampal sukuna. Ngan teu antel kana awakna, aya anggang 5 senti tina awak Sukini.
Kacirina Kidaha ngaluarkeun tanaga nu sakitu rosana. Urat leungeunna kuat kamaruncul. Mun manehna geus ngarasa capek dituluykeun ku Supri jeung Watra kitu wae pilih gentian. Berat ieu mah, cek Supri halon. Kesangna tinggarajag dina tarang tina pipi, leungeunna oge katembong baseuh. Ulah waka nyebut berat, tarekahan sakuatna. Kidaha ngagebes. Di luar beuki haliwu ki nu daratang. Watra ngagerendeng. Ulah didenge masing panceg ulah galider. Ieu mah aya nu numpangan ngan can nyaho saha jelmana. Kege nembongan sorangan. Kidaha mencrong kana beungeut Sutini. Nu dibencrongna mah teu obah-obah acan komo beunta. Sasat ambekanana ge lalaunan pisan. Supri jeung Watra papelong-pelong basa Kidaha nyebutkeun aya nu numpangan teh. Maranehanana teu nyangkaeun bakal nepi ka dinya omongan Kidaha. Sugan teh Sukini ukur kasambet wae. Di luareun imah, haliwu ku sora-sora nu teu puguh dengekeunana. Nu ngabangingik, nu nyikikik, nu sisidueun, nu sesegerok jeung nu humarurung. Geus puguh anjing babaung mah. Korosokna daun haur nu katebak angin marengan peuting nu karasana beuki keueuman. Sukarya jeung Oman kuat ka ngarenjag basa Sukini ngadadak ngagoak. Waruga Sukini nu asalna ngajapapang ngalempreh teh ngajurung kunung nangtung ajeg. Kidaha Supri jeung Watra teu antap parah tuluy nangtung. Nu ngariung di dinya ti buburanjat, awewe mah komo diukna beuki nyarempod ka juru. Ku aing ieu wanoja rek dibawa ayeuna. Geus condok kana waktuna dipapageun. Sia daha ulah ngahalang-halang wae. Cek sora nu aya dina waruga Sukini. Sora nu semu ngagerem kadengena. Moal dibikeun? Kidaha tandes. Kumaha aing, kahayang-kahayang aing, sia ulah pipileueun. Ditahan saha si laing? Kubu gue nu nitahna, ieu mah moal dibikeun ku kaula. Supri nu nangtung tukangeun waruga Sukini taki-taki. Sakilat embun-embunanana ditepak ku Supri. Sora dina eta waruga ngagaur malik nyang hareup ka Supri. Supri ngajengkat dua lengkah ka tukang. Kidaha nu geus taki-taki ngarawel suku waruga Sukini. Ngan angger ajeg teu regrog kalah ka eta waruga teh malik deui ka Kidaha. Watra teu cicingeun, manehna ngarendeng jeung Supri. Musirkeun dua kekuatan tenaga batin. Kidaha nampanan waruga Sukini nu kadorong ku tenaga batin Supri jeung Watra. Bubuhan tapak leungeun Kidaha geus make ajian. Waruga Sukini langsung ngabangkieung brug labuh terus nyuuh. Wayahna daha nu aya di dinya ku aing rek dibawa. Pek meres Sukini mah, cek sora dina waruga Sukini karasa geueuman. Kumaha si laing jeung jenisna eta mah, ngan kami sabisa-bisa angger rek nulungan. Tembal Kidaha sorana kadenge agem. Awak Sukini nggebruk ka belah katuhu, ku Oman dirawu disangkeh, tuluy ku Kidaha diusap beungeutna katilu kali. Sukini lilir tina kapaehanana. Bawa ka kamar, cek Kidaha. Sukini diboro ku awewe nu tadi diuk nyarempod di juru tea. Tuluy dibawa ka kamar bari terus ditarungguan. Teu antara parah Sukarya ngagurubug, manehna metot Oman nu geus diuk gigireunana deui. Halangan kami, halangan, cek Sukarya bari nyeredkeun Oman. Leungeun katuhuna nyapit beheung Oman. Oman kagusur ku Sukarya nu kasieunan. Beungeut Sukarya pias panona culang celeung ka katuhu ka kenca, kasabudeureun rohangan. Kesang dina beungeutna tinggarajag. Tulungan kami ki, cek Sukarya. Oman roroesan hayang ngelesot tina capitan leungeun Sukarya, tapi teu bisaeun bakating ku pageuh capitanana. Kidaha, Supri jeung Watra nu sarila langsung muserkeun kekuatan tanaga batina, sabisa-bisa rek nulungan Sukarya. Boga perjanjian naon maneh karya? Cek Kidaha basa tanagana mental deui teu bisa nembus kana kekuatan tanpa wujud. Tulungan ki, tulung. Sukarya sedeku hareupeun Kidaha.
Oman nepi ka ngajurah roh dilepaskeun ku Sukarya satarikna. Urang tarekahan sanajan perjanjian maneh jeung bangsa lian geus liwat saking. Oman nu geus diuk tukangeun kidaha kuat kamolohok, teu nyangkaeun ku kalakuan Sukarya nu geus sagulung sagalang jeung manehna. Tatangga nu imahna pangdeuketna kari-kari ayeuna rek nyebakeun pamajikanana. Untung Sukini bisa katulungan. Di luar ngadadak hujan ngagebret kawas nu meunang nyicikeun ti langit. Ditimpa gelebugna angin, panto imah nu geus pageuh ditulakan ngageblag ka tembrag angin. Geblig, geblig, aya nu leumpang asup ka jero imah. Tapakna kuat ka belok ngotoan palupuh imah Oman. Eta tapak teh ukur ka ciri tapak tanpa jirim. Sukarya mundur lalaunan, plug labuh. Manehna undur-unduran, panona teu leupas nenjokeun kanu anyar datang nu tanpa jirim tea. Sukarya beuki nyempot bae, tapi eta tapak beuki ngadeuketan manehna. Nu sejen ting buriak asup ka kamar, iwal ti kidaha Oman, Supri jeung Watra nu masih keneh husu mapatkeun ajian nepi ka ngadang heuak katembra ku kakuatan nu teu ngajirin. Ieu mah moal bisa, Pri. Sigana geus bagianana Sukarya nu nebusna. Tulungan Ki, tulungan, sora Sukarya ngageuter bakating ku sieun. Sukarya molotot ngan ku Sukarya eta tapak teh kacirieun cirimna. Lalaki hideung jangkung gede, duaan saawak-awak pinuh ku bulu. Panona ukur warna bodas ngagebleg. Ampun, ampun, sora Sukarya melas melis ngan taya nu bisaeun nulungan. Sukarya nungkup beungeut tuluy leungeunna ranggah bangun aya nu metot, teu lila kokosodan, jejengkengan sakedapan bari sasambat ampun-ampunan. Sukarya ngajorowok tarik pisan bangun nu nandangan ka nyeri nu pohara. Tidinya les teu kadenge deui sorana. Hujan ngadadak eureun, sapada harita jep kabeh sora-sora nu haliwuh teh cempe. Diganti ku sora gamelan nu beuki lila kadengena beuki ngajauhan. Kidaha Oman, Supri jeung Watra hareugeun melongkeun nu bieu karek mangkat teh. Cag pamirsa, eta panginten cariosan nu judulna Sora-sora nu Haliwu. Eta Sukini anu tos sababaraha dinten teu eling ternyata disebakeun ku Sukarya, tatanggana sorangan, tatanggana Oman. Tapi Sukini mah kabujang ditulungan ku kidaha sareng balad-baladna nu antukna janten malik ka Sukarya. Serem oge nya pamirsa. Sakit wae panginten teh sim goreng, hapuntenna bila kakirangan sareng karepatan. Hatur nuhun anu parantos satia manco dina Dongsuun TV. Hatur nuhun, mudah-mudahan aya dina kasehatan, digampirkan rezekina sareng aya dina lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Wilujeng tepang deui di video salajengna sareng di carios nu salajengna. Sampurasun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.